Tanya teh. Naon, Bang? Panggilkeun motor siapa ini? Aku naon eta? Nyari suku, panggilkeun. Bae, buka kolot heula. Ganti kuda. Ayo memutuskan anyar. Siapa tuh? Tadi. Siapa tuh gadean orang. Mana? Gadean. Nanti si Gia yang 50. Kami bayar heula si atuh. Gia yang mah enggak ada. Korea. Anyar. Harus pakai masker mah. Pacingan panggilakun. Kajaro ya. Jero langsungnya. Tinggali kosan teh. Kosan teh di dieu nu Hah? rame. Tanyakeun geura. Supaya penjagaan ada. Penjaga makam naon? Jaga kosan Oh, atuh. sigan teh penjaga makam. Tah aya gini tukang kebon tah. Jang. Siapa? Iya bade milarian kosan. Kosan. Oh, mun leres ieu kosan. Biasa ninggalian. Aya nu kosong? Aya seueur nu kosong. Iya habis. Iya Kang Sultan ya. Oh, mun bade ditinggal heula tuh. Ya. Tah, ieu Pak. Mana nu kosong? Ieu nu handap kosong aya 3, nu di luhur oge aya 2. Parkir mobil tiasa, parkir motor tiasa. Bade ngaliat ninggal heula kamarna tuh. Ah, saya mah teh cocok lur ah. Saya mah jangan nu katilu di dieu teh. Lain teh cocok saya mah yang nu ku bilik ame suasana perkampungan. Ngomong Sultan. Yang ku pilih. Suasana yang nu pilmuran suarana. Nya Sultan rek ngekos itu. Bapak Biasa keur pelakor. Oh, pelakornya. hayang Keur pelakor. Oh, gaya Yang nu hidup. bilik. Gaya ya. hidup Itu biasa gaya hidup apa? aya di Pangkar oge nu Nolak kolot kada ya? Nu ku bilik Ada ya 100 gaya hidup? sabulan. Hah? Pacilingan benernya. Sanes 100.000 sabulan. Anu dihijikeun yang ucing. Sanes. Lain. Nah, Bilik. teh ku bilik. Tapi bobona di luar. Oh, di luar. Nah, Mana atuh yang tinggal ya? Ieu mah jelema tua rasana surang kerja.